Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasti'abur ra'si sareng ngawalatraan sirah bil masiku ngusap min sunanil wudu'i eta tetep tina pirang-pirang pasunatan wudu. Isti'abur ra'si ari ngawalatraan sirah bil masiku ngusap lipalihi sallallahu alaihi wasallam karena midamelna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil huruji sarang karena keluar minal hilapi tina perihtilapan wasunnatu sarang ari sunnatna pil kaifiyatil masih dina tata cara ngusap ayyabda'a eta ieun ngamimitian jalma bimuqaddami ra'sihi ku hareup sirahna jalma summa yadhaba tuluy ngalempangkeun jalma biadaihi kana panangan duana ku panangan duana jalma ilal kufahu nepi ka punukna jalma summa yaruda tuluy balik jalma huma kana itu yadaihi ilal makani kana tempat alladzi anu bada'a anu ngamimitian jalma minhu tina itu ladzi rawa ngariwayatkeun zalika kana itu ayyabda'a saha Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dina nyipatan wudu Kanjeng Rasul wa yadau sareng nyimpen jalma ibhamaihi kana dua jempolna jalma ala sodgoihi kana dua palipisan jalma wa yusiku sareng nepungkeun jalma as-sababataini kana dua curugna jalma wadhihabu sarang ari init wal audu sarang balik deui marrotun eta sabalikan wa hadza sarang ari ieu dhihab wal aud piman eta di jalma lahu eta tetep pikeun jalma sya'run ari buuk yan qolibu anu balik itu sya'run bidhihabi ku ngaliwatkeun warraddi sareng ngabalikeun liyasila supaya hasil supaya tepi naon albalalu baseuh ila batini sya'ri kana jero buukna wa zahirihi sareng luar buukna wa amman sareng anapun ari jalma la sya'ra anu teu aya buukan lahu pikeun jalma aulahu atawa eta tetep pikeun itu si jalma sya'run ari buuk layan qolibu anu teu narima malik itu sya'run fayuktasaru tah dianggap cukup naon alladhihabi kana indit falau roda jeung lamun ngabalikeun jalma lam tuhsab tah teu diitung itu roda saniatan kana balikan nu kadua likaunil ma'i karena buktina cai bakia eta tetep itu maun mustamalan bari anu mustamal walau lam yurid jeung lamun teu ngamaksud jalma naz'ama kana nyabut perkara ala ra'sihi anu tetep luhureun sirahna jalma min amamatin tina sorobanna au ghairiha atawa lianti amamah masaha tah ngusap jalma ala juz'in kana bagian min ra'sihi tina sirahna eta jalma
wa tammama sareng nyampurnakeun jalma alal amamati kana sorbanna. Wal abdolu sareng ari anu leuwih abdol alla yaktasiro eta yen ulah ngawungkulkeun jalma ala aqalla kana anu leuwih saeutik minan nasiyati tibatan embun-embunan li annahu lantaran saestuna Nabi alaihi salatu wassalam masaha eta ngusap Nabi binasiyatihi kana embun-embunan Nabi wa ala amamatihi sareng kana sorbanna Nabi wa syarata sareng parantos nyaratkeun saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i ayyang suro kana yen sulit naon roful amamati ngangkat sorban zakaro parantos nyaritakeun Imam Rafi'i hukana itu ayyang suro fisyarahaini dina dua syarah wal muharrari sareng dina kitab muharrar wa tabi'a sareng parantos nuturkeun itu sahibul minhaj huka Imam Rafi'i fil minhaj dina kitab minhaj wa hadzafa sareng miceun Imam Rafi'i hukana itu syarwata minar raudhati dina kitab raudhah wala yajuju sareng teu meunang naon al iktisaru ngawungkulkeun ala mashil amamati kana ngusap sorban qot'an kalawan pasti Rafi'i dina Imam Rafi'i wa raudhati sareng dina kitab raudhah li annahu lantaran saestuna jalma makmurun eta anu diparentah bimasirasi kana ngusap sirah wal masihu sareng ari anu ngusap alal amamati kana sorban laisa eta lain itu masih bimasihin eta anu ngusap lahu pikeun roksi wapil bahri sareng eta tetep dina kitab al bahru an Muhammad ibn Nasrin ti Muhammad bin Nasr min kibaril ashabi tina tokoh para sahabat Imam Syafi'i annahu ari saestuna itu masih alal amamah yakfi eta nyukupkeun itu masih alal amamah wallahu a'lam. Qala parantos nyarios musonib wa mashul udzunaini sareng ngusap dua cepil yustahabu disunatkeun naon mashul udzunaini ngusap dua cepil zahiraha dina luarna itu udzunain wa batinaha sareng jerona itu udzunaini bimain kucai jadidin anu weuteuh anu anyar wa kada sareng nya kitu deui yustahabu disunatkeun naon mashus somahaini ngusap dua liang cepilna jalma bimain kucai jadidin anu anyar. Qala parantos nyarios saha Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu radhiya muga mikaridho saha Allah Gusti Allah anhu ti Abdullah bin Zaid raaitu ningali kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bari nuju wudu Rasul fahoda teras nyandak Rasul li udunaihi pikeun dua cepilna Rasul ma'an kana cai hilapan barina beda hilapal ma'i barina bedana cai alladzi anu ahoda anu nyandak Rasul hu kana itu ladzi li rasihi kana mastakana Rasul rawa ngariwayatkeun hu kana hadis al Hakim Imam Hakim wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi waqala sareng nyarios itu Imam Hakim jeung Imam Baihaqi isnaduhu ari isnadna hadis sahihun eta nu sahih wa zada sareng parantos nambahan sal Hakimu Imam Hakim faqala teras nyarios Imam Hakim ala syarati muslimin kana netepan syarat Imam Muslim wa kaifiatul mashi sareng ari tata cara ngusap ayyadhula eta yen ngasupkeun jalma mas bahata ini kana dua curugna jalma fi somaho ini dina liang celina jalma
wa yudhira sareng muterkeun jalma huma kana itu masbahataini fil ma'ati dina lupat lepitna wa yamurru sareng ngaliwat jalma sareng ngaliwatkeun jalma ibhamaihi kana dua jempolna jalma ala dhahiri udhunaihi kana luar dua cepilna jalma sumayul siku tuluy ngantelkeun jalma kafaihi kana dua pananganna jalma dua dampal pananganna jalma wahuma bari ari kafaihi mablulatani eta anu dibaseuhan duanana bil udzunaini kana dua cepilna istidharon karana ngadohirkeun wa hadhil kaifiyatu sareng ari ieu tata cara zakaro eta nyaritakeun hakana itu kaifiyah saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i wa asqoto sareng ngaragragkeun hakana itu kaifiyah saha an-Nawawi Imam Nawawi minar raudhah tina kitab raudhah wallahu a'lam.